warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Selamat bertemu kembali di VCT 77 Jabar 14A. Bu Nenden sekarang akan mempresentasikan belajar bahasa Sunda itu, walaupun Pak Miko itu belum tentu bisa bahasa Sunda. Ayeuna kada biasa bahasa Sunda. Ada sejarah penting tentang peristiwa Timur Timur. Timur Timur itu pada saat itu sedang berperang berkecamuk perang. Ternyata semua bahasa dalam bahasa sandi selalu dipahami dalam perperangan itu, sehingga strategi perperangan itu selalu kalah kita. Memakai strategi, pakai bahasa daerah, salah satu diantaranya komunikasi antar pasukan itu menggunakan bahasa Sunda. Dan apa yang terjadi? Mereka tentara Timur bingung, ini bahasa apa, artinya apa, nggak ngerti. Dan disitulah bukan tentara TNI menguasai Medan karena Sunda. Itulah barangkali sebagai motivasi, mari kita belajar bahasa Sunda. Pak Miko kadah pinter bahasa Sunda di ayeuna. Mangga Ibu Nenden kawitan. Serahkan ke Pak Miko, mangga Pak Miko. Baik, terima kasih Pak Dedi. Selamat malam Ibu Deden, selamat datang di ruang kelas kita dan rekan-rekan semua. Pada malam hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Bahasa Sunda ini salah satu dari sekian ratus, sekitar 700 bahasa ibu yang ada di Indonesia yang perlu kita lestarikan, dan 300 bahasa ibu atau bahasa daerah sudah musnah dari Indonesia. Jadi kita perlu lestarikan. Maka dalam kesempatan ini, sebagai bahasa ibu atau mother tongue, Ibu Nenden akan mengajak kita untuk mengulik bahasa Sunda sebagai bahasa ibu dan sekaligus sebagai kekayaan Indonesia. Untuk mempresentasikan tentang belajar bahasa Sunda sebagai media komunikasi, sebagai kekayaan budaya, dan tentu saja sebagai salah satu peradaban Nusantara. Silahkan Ibu. Iya, terima kasih banyak Pak Dedi, Pak Jatmiko juga. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali di VCT Jawa Barat. Dalam kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang bahasa Sunda. Tadi disampaikan oleh host hebat kita Pak Dedi Nurhadiat bahwa bahasa ibu itu sangat penting, bahkan urgen sekali. Ketika perang di Timur Timur dipakai bahasa ibu sehingga musuh tidak paham terhadap apa yang disampaikan oleh kita. Kemudian tadi Pak moderator kita Pak Jatmiko juga menyampaikan bahwa sudah banyak bahasa ibu yang musnah. Sementara ya bahasa Sunda adalah bahasa di Jawa Barat yang juga khawatir mulai tergeser juga oleh bahasa, terutama ya kita sering merasa malu, sering takut, sering gengsi memakai bahasa ibu. Kita di keluarga juga sudah tidak lagi menggunakan bahasa ibu kita. Gitu. Makanya sekarang di kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama-sama dalam bahasa Sunda, karena kita tahu bahwa bahasa Sunda itu bahasa yang ada di Jawa Barat dan wajib diajarkan juga oleh guru di sekolah gitu.
Dan ini sering menjadi kesulitan kita juga. Sering ada di antara kita yang ketika pelajaran bahasa Sunda itu dilewat begitu saja. Bapak Ibu sekalian, bahwa Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 69 tahun 2013 tentang pembelajaran bahasa dan sastra daerah di pendidikan dasar itu bahwa bahasa daerah merupakan muatan lokal wajib. Nah, kita tahu yang wajib di Jawa Barat itu ada 3. Punten Bu Nende. Iya, Pak. Bisakah slide-nya di screen? Oh, di ini ya. Begini, Pak. Iya, seperti kalau kita presentasi dengan betul. PowerPoint. Lupa, Yes, pintar Makasih. sekali Bu kita ini. Lanjut, mari. Ya, terima kasih Pak sudah diingatkan. Bahasa Sunda. Lanjut ya Pak ya, bahasa Sunda. Yang 3 Ya, itu mari. ada bahasa Sunda, bahasa Jawa Cirebon, dan bahasa Betawi di Bekasi. Tapi yang wajib itu mungkin kita wajibnya adalah di Jawa Barat ya, bahasa Sunda itu sendiri. Hanya di malam hari ini karena waktu yang terbatas, mungkin kita hanya akan belajar tentang undak usuk bahasa Sundanya, juga tentang tata cara menerapkan dan di kita itu ada 3 ya Pak ya. Bahasa Sunda itu kalau di bahasa Indonesia hanya dan saja, sementara di bahasa Sunda itu ada dan Nah, itu sering karena untuk undak usuk bahasa juga sering salah dalam penerapannya, dan dan juga sering salah dalam penggunaannya. Kita sering melihat di status, menulis status di Facebook, menulis WA, penggunaan dan itu masih sering tertukar. Mungkin malam ini kita sama-sama berdiskusi tentang 2 hal tersebut saja dulu. Yang pertama tentang undak usuk bahasa itu ini yang sering salah dalam penggunaan dalam undak usuk bahasa Sunda itu, ketika kita berbicara dalam bahasa Sunda ada bahasa loma. Loma itu akrab dengan teman, dengan yang sudah akrab lah gitu. Ada yang untuk diri sendiri dan untuk yang kita hormati dalam bahasa Sunda, untuk jang sorangan jeung jang saluhureun. Nah, itu sering kita yang sengaja saya hanya membahas yang sering dipakai saja, sering digunakan. Kita sering bertanya begini, dupipun bojo urang mana? Cenah kitunya, Pak. Nah, itu kalimat tersebut sepintas kita ingin bicara seolah-olah sopan, nanya sama teman yang baru kenal misalnya, dupipun bojo urang mana? Nah itu padahal itu salah. Kecapun bojo itu pamajikan atau istri dalam bahasa Indonesia. Sementara kalau untuk orang lain itu bukan pun bojo, tapi tuang rayi atau tuang istri, gereha, dupi gereha urang mana, karena pisahan namina misalnya. Jangan nanya pun bojo, dupi pun bojo sah, lah pun bojo manya istri bapak berenang gitu kan. Atau nabi kalau ke salaki misalnya, sering ke orang lain itu pun lanjut, padahal itu untuk diri kita. Pun lanjut misalnya abdi nyarios pun lanjut wastana Bapak Amin.
berarti suami ibu siapa gitu kan, tanapi caroge ibu saha, nah gitu ulah pun lanjut kabatur mah. Terus untuk anak entong nanya, entong naros tuang putra kasorangan mah jang sorangan mah atau jang sorangan putra abdi tak eta teh henteu. Jadi untuk jang sorangan mah pun anak entong putra abdi. Nah, putra abdi teh jadi di undak usuk bahasa Sunda salarasna jang sorangan tuh tidak perlu entong ngadaban maneh cek kasarna. Entong ngahormat jang sorangan, jadi cukup anak teh juga saliwat kan juga kasar. Iya mah anak iya pun anak tak. Jadi entong iya putra abdi tapi iya pun anak, tapi upami ka batur ka putra batur nembe tuang putra saha, tuang putra di mana misalnya tuang putra ayeuna gaduh sabaraha misalnya. Nah, gitu putra bapak sabaraha. Nah, sapertos gitu. Jadi aya undak usuk basana di bahasa Sunda. Ka bapak oge indung misalnya indung ibu kita itu bilangnya harus pundiang. Ka batur ulah naros pundiang saha. Entong pira pundiang ya moal dilarna pasti ku batur oge oleh orang lain pasti dijawab lapun biangnya jaduka teuing kan gitu. Jadi kalau nanya ke orang lain tuang ibu, kumaha tuang ibu sehat, kumaha tuang rama sehat, bapak tuang rama. Tadi dia ka bapak berarti tuang rama, ka incu pun incu. Terus upami kanggo batur eta saluhureun atanapi saluhureun tuang putu incu. Terus dahar makan atau makan itu kanggo sorangan kita neda misalnya jangan upami bade itu mah hoyong neda lah gitu. Abdi kamari neda sareng pepes hayam misalnya. Tapi upami kanggo batur tuang janten ulah Pak mah bapak hoyong tuang eta lepat kenehnya. Jadi kedahna upami makin gue bisa sholat sendiri nih. Terus sare oge Dulu di sini aja sholatnya. Entong nyebat kulem jang sorangan tapi nyebatna mondok. Nuju wengi bapak mondok, bapak teu tiasa mondok, nuju wengi abi teu tiasa mondok misalnya. Tah upami kanggo batur nembe kulem tabu sabaraha nuju wengi misalnya. Tah eta kulem. Terus mandi keur sorangan sami anggar mandi. Upami kanggo batur, kanggo saluhureun utamina siram. Upami ka budak mah teu nanaon ibak biasana. Tapi keur sorangan mah mandi we entong nganggap bahwa eta teh kasar tapi emang bahasana bahasa loma. Terus lalaki sami jang sorangan mah lalaki we atanapi misal aya nu naros gaduh putra teh awewe atanapi lalaki istri atanapi pameget misalnya sok naros gitu. Ngalahirkeun teh istri atanapi pameget jawabe ku awewe misalnya lamun awewe lalaki teu kasar salarasna mah kitu teh. Justru lamun ngajawab pameget eta sarua aja ngadaban diri sorangan. Jadi langkung saya jawab lalaki. Sering orang anggap sieun kasar gitunya, padahal eta justru nu saleres mata panon keur sorangan soca kanggo batur. Salajengna datang abdi mah nembe dongkap kanggo sorangan dongkap. Kanggo saluhureun nembe sumping, bapak sumping tabu sabaraha, bapak iraha sumping
ibu iraha sunting. Terus upami bade angkatan niang ya, angkat mangkat niang tambah soranganna miyos. Misalnya bapak tanapi ibu bade angkat janten pamit tante ka istri atau napi ka caroge nyariosna pak mamah bade miyos tanapi pak dede bade miyos mun murang kalih mah. Tapi upami kanggo batur narosna bapak tos angkat teh acan. Nah gitu angkat kanggo batur angkat kanggo sorangan miyos. Balik kanggo sorangan wangsul nembe wangsul pugu abi teh ti sakola ulah mulih abi teh nembe mulih pugu ayeuna teh eta lepat. Tapi kanggo batur nembe bapak atau napi ibu nembe mulih tos mulih. Terus umur bersorangan sami umur kanggo batur yuswa. Nulis kanggo sorangan sami nulis saluhureun nyerat. Jadi upami urang abi mah teu acan nyerat eta teh ngadaban maneh. Kita nu dimaksud undak usuk basa teh ngadaban kanggo batur yang sorangan mah teu perlu diadaban, teu perlu dipika sopan keur sorangan mah gitu menangkana. Sanes hartina urang teu adab keur diri sorangan justru eta adabna. Justru kasopananna sapertos kitu. Imah teh rorompok. Amang atuh karorompok, ganjang atuh ka dieu karorompok. Itu sapami anu kanggo batur eta bumi. Janten sanes kanggo saluhureun wae saleresna mah eta teh, tapi kanggo nu sanes gitu, kanggo anu diajak nyarios ku urang. Terus ramo teh jari ramo keneh pami kanggo batur atau saluhureun rema. Hutang keneh kanggo batur sambetan. Terus karunya kuatir hawatos kanggo batur. Hawatos teuing. Kasorangan mah watir. Gering udur keur sorangan kanggo batur teu damang. Denge kanggo batur nguping, kanggo sorangan nguping, kanggo batur ngadangu. Ngadangu teu warta dinten ayeuna misalnya. Kadangu teu Pak, atos ka kuping diwaler ku ka kuping. Mawa bantun. Abi mah teu ngabantuna naon ka dieu teh. Entong nyebat abi mah teu nyandakna naon, tapi teu ngabantun. Bantun. Kami kanggo batur, Bapak nyandak naon eta? Ta nyandak. Kami nyarita ngomong ta nyanggem. Kakus kanggo sorangan nyarios kanggo batur. Eta anu undak usuk basa anu justru panginten sering sadidinten dianggo tur urang tos sering hilap, sering lupa. Ini penggunaannya untuk siapa? Sanaos mungkin upami entong terpaku teuing ka dieu akhirna teu nyarios. Tos we ku bahasa loma oge teu nanaon. Ieu mah undak usukna syukur-syukur dianggo, emang langkung sae dianggo, urang apal lamun dianggo unggal dinten mah insyaallah apal. Jadi ngadaban ka batur teh makana di bahasa Sunda sae keur pembentukan karakter maksana jadi ka batur teh urang ngadaban batur. Nah ayeuna anu sering ieu tah sering lepat dina ngabedakeun sareng tah sering pisan misalna ieu mah aja di serat nu salahna heula kesan anu sering salah Assalam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam tabaraka rabbana wa dhalita dzal jalali wal ikram.
lepat. Oh, Iya diseratna lepat biasana. Padahal anu leres lepat. Punten. Iya padahal anu leres punten. Wilujeng. Sering nyerat ki. Wilujeng Idul Fitri. Padahal anu leres wilujeng. Pegat. Sering nyeratna pegat. Padahal kedahna pegat. Bosen. Sok sering diserat bosen. Nah, ia sering ngaganggu upami sering pisan aya atau muncul di status di Facebook, status di WA atau napi dina obrolan, dina chatting di WA. Masih sering di antara orang malah bapak ibu guru oge sok aya nu sapertos ki nyerat sambetan wengi sapertos gitu. Nah, ieu leres ratna leres kedahna leres masrahkeun kedahna masrahkeun jantan ke di ieu kumaha ngabedakeunna peting kedahna peuting pamnyebat peuting nganggo ayeuna sareng sakedeung kedahna sakedeung nganggo ta ieu sareng lempang nah kedahna lempang teras belah kedahna belah bang bade nyebat belah letik nyebat letik nyeratna masih letik sapertos ieu anu sering lepate antara sareng sering pisan tah ieu masih ngabedakeun sareng kedah emut kana upami kedah emut kana bebek lemek ieu sering nate nganggo curak di luhur bebek benten sareng bebek engke aya bebek tah ieu mah huruf pami nu luhur mah bebek pami huruf lemek kedah sering diucapkeun ku urangna kumaha anu meser kelek nganggo curak di luhur nate nganggo curak di luhur teras belek sami na di luhur rehe karena ieu sadaya kecap anu di dieu nganggo dengdek rekep simpe lepet keket lempeng pepet teh socana ieu alit ceker anu seblak ceker nu sedep kana ceker tanggona nganggo curak saheng mewek meler cengek benten sanes cengek tapi cengek seler berewek beke beser gegetret tak ieu diemutkeun sering ngucapkeun ieu emut kana terus upami biasa eta emutna kana bebek tapi tadi mah anu nganggo curak mah bebek ieu mah bebek ditutuan nutuan ngarujak bebek rujakna dibebek ditutuan nah bebek bebes bengep belep lelep kekeb lemper nyeratna henteu nganggo curak kebluk keb seseg weweg males netek nanjak mani netek terus leleb teteg mulek gesem pareng lempeng bareng canggem
ceceremed kita nganggo biasa. Ya, Pak. Sekarang sudah jam 8, jadi untuk absensi nanti beritahu ya. Yang nge-share siapa, Pak? Yang nge-share saya nih. Lupa tadi nggak di-share, nanti Pak ya. Yang buat absen siapakah? Saya Pak. Nanti. Saya belum buat. Saya lupa. Oh ya, dulu, baik. Iya, nanti ya Pak ya setelah selesai ini materi. Oh ya, baik. Nah, terus, Ibu sebelum dilanjutkan, mungkin kita jeda dulu kah? Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman. Mangga Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian yang hadir, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, 1 atau 2 sebelum dilanjutkan. Nanti 5 menit akhir akan diberikan presensi ya. Kalau tidak ada pertanyaan dilanjut aja Pak. Ya. Ya, lanjut ya Pak. Ya, lanjut saja Ibu. Iya, terima kasih Pak. Ini tadi yang ya Pak ya. Satu lagi sebetulnya yaitu yang Nah, itu ditambah U. Dan U. Itu ngap. Dibacanya nyeseh. Kekeh. Benghar. Jadi kalau benghar kayak itu entong biasanya sering nulisnya benghar saja, tidak pakai U. Yang sering tertukar itu adalah dengan Jadi E-nya, U-nya tidak ditulis. Itu sering sekali kita menemukan Bapak Ibu yang menulis tidak pakai U ketika menulis nyeseh. Jadi cukup nyeseh aja. Bareh, nulisnya bareh misalnya. Tidak pakai U, harusnya bareh itu pakai U. Basah, itu dalam bahasa Indonesia basah. Itu basah harus pakai U. Beteng, nah beteng itu harus pakai U juga. Entong beteng, beda. Beteng dengan beteng itu beda. Benceh itu pakai U juga. Rereh itu berhenti, rereh pakai U. Benget muka juga sama, harus pakai U. Reneh, hamil, reneh. Iya Pak. Maneh. Aneh. Ya? Apa Pak? Jadi lanjut ini gak jelas. Reneh, bukan reneh. Reneh, harus reneh. Ada reneh. Kalau reneh itu berhenti, kalau reneh hamil. Ini hamil reneh harus pakai U. Maneh harus pakai U juga. Nah ini nenden nih. Kalau nggak pakai U jadi nenden. Nenden kalau pakai harusnya pakai curak. Nulis nenden nama saya harusnya pakai curak. Cuman kata saur pun bapak mah kapungkur salares nama nganggo curak nanging pas janten akte kelahiran ente nganggo curak. Ya kebayang sih kalau nama nenden pakai curak kayaknya harus repot juga emang nulisnya. Jadi ini kalau pakai itu nenden. Kalau tidak pakai U itu nenden. Pakai curak jadi nenden. Ingatnya ke sini aja ke nenden. Sebeh. Nih, sebeh itu kenyang. Kekeh. Teras senget. Leseh. Teras cece. Bengit. Maneh. Sene. Riweh. Pageh. Leweng. Itu
kita yang nah ini untuk menulis di PowerPoint itu sebetulnya tidak bisa langsung, tidak muncul coraknya, tapi cara menulisnya itu FN ALT bersamaan, lalu JLM, ketik JLM lepas, seperti itu. Terus sakitu panginten mugi orang biasa di bahasa Sunda itu dengan mempelajari bahasa Sunda, mudah-mudahan kita bisa pangkuh agama orang, jembar budaya, luhung ilmu, rancage gawe. Panginten Bapak sakitu heula ti abdi urang sasangan diskusi jangan teh aya patarosan di sate acan disimpulkeun. Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mangga. Nenden ngomong. Alhamdulillah. Ngiring gabung ke grup ieu. Ninggal judulna bahasa Sunda. Pustaka Sunda. Ya, baik Ibu Bapak sekalian. Ya, ini kelas lagi berlangsung Ibu. Selamat datang, silahkan bergabung sambil menyimak. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Kita masih punya waktu 15 menit lagi untuk sampai 20 ya. Sudah ditulis di chat, Pak. Ada di chat nih ya, dari awal aja kita Pertanyaannya. Pertanyaannya Ibu Nenden, ini ada pertanyaan dari Bu Winnie. Saya baca langsung aja ya, Pak. Ibu Winnie. Ya, Ibu bisa buka kah? Iya, bisa Pak. Kumaha tipsna ya. Ibu ngajarkeun kata bahasa Sunda ka murang kalih meh gampil diserap, kadang kawis, mulai sains di lingkungan ageun tibatan bahasa Sunda padahal bahasa Ibu, hatur nuhun. Nah, justru tipsna urang kedah sering ngajarkeunna. Terus sering dianggo oge. Dianggo dina sadi dinten misalna nalika waktu istirahat. Terus padahal kan bahasa Ibu nanging ironis di urang langkung sae PKN, langkung sae sayen, langkung sae nilai-nilai bahasa Sunda justru alit kumargi tadi urang salaku guruna sering urang oge henteu paham kana undak usuk basana. Terus dina sadi dinten henteu dianggo. Misalnya nalika murang kalih ngelarang kali neng ngagalih itu jung kan tiasa kitu entong neng meser itu jung entong kitu jantan ibu pang meserkeun be meser kan kamu sorangan ibu pang meserkeun tapi neng ngagalih itu sabaraha jantan dina sadi dintena kada sering dianggo oge. Terus anu kealaman tu abdi Pak ku misalnya ngajarkeun teh selain diserap oge diucapkeun terutama tadi tanu aya patarosan. Mohon interupsi sebentar Bu. Iya mangga. Bu Imas, Pak Karyan, bisakah mic-nya di off-kan dulu Pak? Karena mengganggu presentasi. Oleh host kali Bu. Oleh host aja. Kalau saya. Oke, baik. Lanjut Bu. Iya, makasih Pak. Nah, itu jantan
Jantan Ya, jadi untuk rekan-rekan yang mau bertanya bisa di-on-kan mic-nya. Terima kasih. Lanjut, Bu. Maaf. ya, makasih Pak Didi. Jadi tadi kembali ke pertanyaan Bu Winnie. Tipsnya ya sering dianggo, sering diajar kena. Jantan sanes ukur waktu pembelajaran bahasa Sunda unggul ukur 2 jam. Waktu 2 jam kan ngan sakedik kadangkala pan anu sakaterang abdi bahasa Sunda sok toler-toler. Diliwat keur mah ngan 2 jam terus dilangkung cekapku misalnya ku di cekapku eta tapi henteu dijelaskeun henteu da keur mah di bumina oge aya nu tos nganggo bahasa Indonesia sadidintena terus di sakola urang sering kusabab punten ya urang salah ku guruna ngarasa keun lah ieu mah gampil ieu keun lah teu di UN-keun ieu janten we dilewat ieu na tang anu gampil pisan diserap mah dianggo dina sadidinten waktu istirahat ngobrol sareng urang kali teh nganggo bahasa Sunda terus ketika anak nalika barudak lepat urang lereskeun harita keneh sanes meser kanggo batur mah ngagaleuh misalnya sanes mios atuh sanes angkat tapi mios misalnya. Jadi budak teh Bu abdi angkatnya jam sabaraha entong angkat neng kanggo nyalira mah tapi mios eta diantawisna Bu Winnie. Terus teh Nenden damang titeh Imas alhamdulillah sehat teh hatur nuhun kersa gabung patarosan abdi lepat wae ngabentenkeun mana nu kedah ngangge sareng ta eta tadi di ieukeun nu sanes kedah diapalkeun tapi utamina mah sayang pedak utamina mah urang paham yen eta teh lebet kana sareng diucapkeun heula sanes diapalkeun tapi diucapkeun tadi nenden sareng nenden benten na kan aya jelas aya bedana nu ieu teh tah ieu nyeuseut sanes nyesah tapi nyeuseut terus janten teu kedah diapalkeun nanging urangna aya da urang ge tos ku dikecapkeun ge ku dikedalkeun oge tos benten seubeuh sareng sebeuh benten upami seubeuh ya jelas mah benten terus keukeuh sanes kekeh tapi keukeuh ku nalika urang bade nyerat ku urang teh diucapkeun keukeuh atau di ente diucapkeun oge di hate teh keukeuh berarti nganggo terus assalamualaikum ti pakaryanya Bu Nenen mana nu leres nalika ngawalar nganggo kecap hatur nuhun sami-sami sawangsulna tanapi samulihna sawangsulna nu leres ya maksudkan urang nu nyebat wangsul sawangsulna upami samulihna kumaha samulihna Bapak sehat janten upami kanggo nyalira wangsul kanggo batur mulih terus tadi aya deui saya deui di atas hatur nuhun nemuhon tiasa hatur nuhun Pak sami-sami tiasa saleresna mah henteu ieu mah sami-sami mangga tiasa atanapi sawangsulna tiasa nu leres sami-sami sareng sawangsulna sanes samulihna mangga saha tadi Sukmawati. Teh Bu Sukmawati mangga Biasa mohon alhamdulillah kaleresan mah abdi tes
14. Nuhun, hatur nuhun. Terus, halo Bu, itu jelasnya. Pak DN, Pak Dedi. Masih aya tambah pendidik anu Ibu teka kuping kumaha ieu? perhatian materi aja Bu, hanya karena ini putus nggak kedengeran. Putus-putus wantana busuk mawati. Bu Sukma, suaranya putus-putus Bu, bisa diulang Bu pertanyaannya Bu. Abdi kumaha Bu? Di serat wae Bu di chat. Bu Sukma teka kuping ku abdi. Halo. Mangga. Halo, saha? Aya nu masih teh acan suara. Terus Waalaikumsalam. Ibu KTP di share mangga insyaallah. Baik Bu. Kah? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jelas. Mangga. Oh, mohon saperkawis kieu ngeunaan udak usuk basa. Mohon ngeunaan usuk basa. Abdi salaresna satuju gitu kanu penggunaan undak usuk basa teh di mongkan ayeuna oge urang kedah nyelaraskeun sareng kondisi tua ya di masyarakat Sunda anu hoyong sebab praktis terus tos jarang Putus deui Bu, ngahilang deui Bu Sukmawati. Eta napi biasa ngadeg undak usuk basa dina bahasa poe nya. Mohon. Halo. Putus-putus Bu. Halo, kadangu teh Bu? Putus-putus. Teka kuping aya Upami ayeuna ya. Halo. Ini bagaimana caranya Bu? Katanya tadi tentang masalah bahasa Sunda itu kok ribet katanya bilang begitu. Salaresna teu ribet Bu. Tadi mohon tiasa ka ieu sapalih ku abdi. Halo. Tiasa ka tewas ku abdi mohon. Salaresna teu ribet, upami urang tos biasa, dibiasakeun. Upami urang teu dibiasakeun ya mohon entos we utamina mah ieu nyariosna ku bahasa Loma, kuno Loma anggona. Tapi sakadik-sakadik heureuy minimal kanggo diri urang sorangan oge ka kulawarga dianggo di bumi di lingkungan kulawarga dianggo anu undak usuk eta upami lur pisan misalnya urang anggap ribet tos eta justru ke malah janten ilang janten leungit anu sakedahna teh gitu janten paling henteu anu tadi ieu ku abdi 2 slide ieu tiasa dianggo sanaos henteu
teu sadayana ieu abdi ge ngahaja anu sering pisan we paling teh ulah nyebat pun bojo kanggo pamajikan batur gitu, kanggo geureha batur. Pun bojo ulah nyebat pun lanceuk kanggo salaki batur misalnya, ontong nyebat pun lanceuk kanggo salaki batur gitu. Intina kitu Bu, sakedik urang ngeureuyeuh gitu. Sanes hartos nantos ribet akhirna alim nyarios basa Sunda seueurna emang kitu. Ribet basa Sunda teh misalnya. Ohornya lebih gampang bahasa Indonesia yang tidak harus ada undak usukna. Nah, gitu kan. Nah, tapi upami gaduh prinsip kitunya keteh entos bakal lenyit bahasa Sunda urang. Akhirna kumargi ngarasa undak usuk bahasa teh sesah ku bahasa Loma oge henteu misalnya. Janten paling teh nya ku bahasa Loma we teu nanaon urang. Nuju sare misalnya, keur sare keurang. Jadi sadi dinten ku nyarios kasar oge teu janten masalah gitu. Janten ulah ngaraos ku sabab sieun salah akhirna ditinggalkeun gitu panginten. Itu pangintennya Ibu Melati hatur nuhun. Budaya sami-sami abdi tapuk karena kamandang nende dan memang eta salerna seni diajar bahasa Sunda teh gitu kan seueur nu nyebat bahasa Sunda teh bahasa rasa gitu jero kumaha tapi anu sajarah bahasa urang ya bahasa Sunda sama undak oke kantos jantan polemik di Jawa Barat itu ya seueur anu teu dengan penggunaan untuk bahasa teh kumake memang undak usuk teh adopsi ti budaya Jawa budaya Mataram nalika bahasa Sunda teu campuran ku Mataram kan bahasa Sunda teh egaliter dan merakyat gitu nya teu aya tingkatan kanggo kanggo gede tapak urang karereh Mataram itu kan janten muncul undak usuk kumaha eta kanggo kepentingan politis para elit politik para tapi ini penggunaan bahasa tiap diberehkeun ku sanes ku kegiatan lo mana rengkuh urang gitu ku gestur eta tiasa urang ngajokan tujuan undak usuk bahasa teh ajenan ka jalma anu urang diajak nyarita mohon jadi salaresna abdi sanes menganggap undak usuk bahasa ribet namun urang tiasa nu matanya tetiasan norekeun yang barudak seueur mengeluh gitu aduh Bu diajar bahasa Sunda mah seueur aturan kieu banyak aturan-aturan gini. Nah, eta teh memang unggulan ku urang sangkan momok untuk anak-anak yang membuat mereka menjadi malas belajar bahasa Sunda. Bahasa Sunda disulitan dina undak usuk basa. Kumargi dina kurikulum oge boh SMP sareng SMA memang secara gamblang mah udah bahasa teu di kan tapi di materi aya di nu IKD. Saya anu kubu nenek nah pangalaman ada kencangan oke ataupun oke abdi ya pencerahan sama-sama mohon hatur nuhun teh mohon ka ieu pisan ka hartos pisan janten kieu kami kecap
paling produktif mengenai undak usuk bahasa itu seueur mung aya 30 bahasa anu sangat produktif jangan kasiswanya 30 mohon. Ya, baik. Bu Sukmawati. Iya, waktunya tinggal 8 menit berakhir. Kita masih juga perlu mengisi presensi. Saya kira diskusi malam ini sangat menarik yang dibawakan oleh Bu Nenden, apalagi Bu Sukma dengan menanggapinya. Jadi bahasa Sunda sebagai bahasa ibu perlu kita lestarikan tentu saja. Dan setiap bahasa, karena bahasa mencerminkan peradaban, mencerminkan bangsa, tingkatan-tingkatan dalam bahasa itu menjadi hal yang biasa untuk menunjukkan tingkat penghormatan ataupun dalam hal ini respek kita pada yang lain. Bukan hanya bahasa Sunda saya kira, tapi juga bahasa-bahasa yang lain, bahasa Jawa apalagi, termasuk juga bahasa Inggris. Itu juga ada. Betul, hanya memang yang perlu kita biasakan adalah dipraktekkan, saya kira itu. Dan kemudian anak juga perlu belajar mana yang harian, mana yang standar, mana yang memang menunjukkan peradaban tingkat tinggi. Saya kira standar dan peradaban tingkat tingginya itu ya, karena kalau kita maaf sedikit menyela nih, maaf ya Pak ya, sedikit menyela. Ya. Punya Sunda itu sebetulnya ada jangan menganggap dari kurun di naskah itu dimulai dari yang sejak pandang sampai ke warung komunikasi antara rakyat dengan raja kerajaan juga rakyat disebut aing gitu. Nah kalau kita rasa itu menikah itu kan benar bahasa yang terjadi undang-undang oleh mantan. Iya, baik. Jadi itu adalah dari sisi sejarahnya, dan saya kira sebelum kita berakhir, Bu Nenden mungkin akan membuat beberapa kesimpulan dari penjelasan. Iya Pak, terima kasih banyak. Intinya kita tidak harus menyerah dengan sulitnya tadi, seperti yang disampaikan oleh tambahan Pak Moderator tadi. Jangan bahasa Inggris, bahasa Arab juga sama, ada semacam undak usuk ya, sama aja ada. Di bahasa Inggris saja mampu mereka, kita apalagi bahasa Sunda. Jadi intinya jangan dulu menyerah sebelum kita belajar. Anak-anak pun jangan dulu kita mengiyahkan ketika anak mengatakan sulit, karena justru bahasa lain aja yang asing mampu kita pelajari, apalagi yang bahasa Sunda yang justru sehari-hari kita gunakan. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas masukan dari teman-teman yang lain. Intinya kita semangat untuk terus berbagi Berbahasa Sunda. Berbahasa Sunda ya, kita praktekkan menjadi bahasa keseharian. Baik, saya kira demikian. Pertanyaan Bu Imas bahwa ya ketika mau menulis kita sambil mengucapkannya, misalnya nenden, jadi ingat e-nya itu, jadi yang sering bahasa selain ditulis juga diverbalkan. Itu. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga atas partisipasinya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nenden atas ilmunya dan juga pengenalan bahasa Sunda untuk kita. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nenden atas semua ilmu dan penjelasannya.
Kemudian kita kembalikan kepada host Pak Dedi Nur Hadiat. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Nenden, dan semuanya yang hadir di sini tidak disebutkan satu persatu. Karena waktunya sudah habis dan ternyata luar biasa. Nenden, terima kasih semuanya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen dulu, diabsen dulu. Ini presensinya udah ada tapi nggak terkirim biasa nih sinyalnya di saya nih. Nggak ini. Udah. Mohon maaf tadi lupa. Udah dikirim ke Pak. Bu. Ya. Sudah terkirim Bu. Sudah terkirim teman-teman untuk absensinya silahkan diisi. Oh iya, alhamdulillah. Bu Nenden sudah 2 kali mengirim filenya. Iya. Silahkan rekan-rekan mengisinya sebelum kelas ditutup. Oh, iya. Siap. 2 kali Ibu sudah mengirimkan. Iya. Silahkan rekan-rekan untuk mengisi absensinya, nama, kemudian email, instansi, hadir sebagai apa, terus nama pembimbing yang hadir di sini,